baik inget tandur yang can tandur ayeuna caahna gede murun barentas eta dina hate sok itu tarabu Pak. Masya Allah eta hate urang kakalayangan hate urang kakalayangan padahal mantep kedak itu ya hate urang pancelegan hilangkan permasalahan. Lamun keur tadina di sawah hilangkeun sawahna, lamun keur di pasar hilangkeun pasarna, lamun keur kasulitan hilangkeun kasulitanana, hate manceleng ka Gusti Nu Maha Suci. Kedahna teh kitu nyebunya Pak Allah, tapi ya Allah abot nya. Kadang-kadang urang mah Pak ye salat teh assalamualaikum geuning geus nyanggeus eta hate hayu beka kalayangan maka engke mah Pak ulah diuruy teuing eta hate urang teh bising eta hate kakalayangan tengah peuting boh naon pe ulah sing jadi beutan naon beutan lalai nya mana lamun cenah kalayang rek neangan nu amis-amis heula tarik heula cicing hate ieu teh keur salat itu ieu teh keur madep ka Gusti pancelengkeun deui hate teh kolese deui eta hate urang tarik deui ku urang teh Pak ulah hayu diuruy nya sabab leres abot salat teh Pak lamun diuruy bae ieu hate urang bisa ka Jakarta eta Pak lamun bapak ibu ka hiji tempat pernah didinya eta keur salat kabayang rompok madep ka mana pintuna kitu nu bolong nage kanaonan inget keur salat Masya Allah Bu nya kabayang ieu jalana lamun tina jalana ieu mengkolna ka dieu tah ka dieu ieu kana gang leutik tas di dieu tah ka dieu eta teh kabayang keur salat mana ayeuna mah Pak hadirin sarana dina peringatan wengi ayeuna urang simpulkeun ieu hate urang ulah sampe ka kalayangan di mana keur kalayang enggal tarik deui cicing nyeneh keur salat ieu teh ulah sampai ngalancong kurulang kuliling neangan nu amis kitunya ayeuna mah patepkeun nah salat uih handai kana permasalahan iman urang ka Allah maka di mana ditutur nami Allah ya Allah ieu hate gumeter osok urang gumeter tergantung eta mah keun masing-masing nya walaranana aya di ibu di bapak sadayana gemeter tah henteu hate urang maka di mana ayeuna gemeter hate urang pasti bakal timbul rasa naon rasa kasieun lamun geus timbul rasa kasieun Pak moal wantun Pak midamel maksiat moal wantun midamel dosa ka Allah moal wantun Pak ngomongkeun batur ibu bapak osok ngomongkeun osok tah henteu oh kadang-kadang iya lamun jalmi anu bener iman Pak ya Allah moal wantun iya mah ya Allah salat mah salat iman mah iman kakareget jurut ti naon ti masjid ti musola geus wae si atuh anu nya wae oh Allah eta geus ngomongkeun kakareget can jauh kakarek jurut ti naon ti musola kakarek jurut ti masjid geus naon geus ngomongkeun batur mana lamun bener jalma anu iman madasieun ku Gusti Nu Maha Suci moal wantun Pak midamel kaawonan mana kitu ieu iman urang lamun hoyong bener disebutkeun mukminuna haqo bener ieu jalma anu iman lamun eta jalma di mana ditutur nami Allah hatena gemeter kitu nya Pak ya Allah kakancil anu sieun si kumaha sih paling sieun nya tapi da ya Allah sim kuring karosku sim kuring Pak jauh kasieun teh beda deui sieun ku anjing edan Pak Bu mun sieun ku anjing edan sok di sawah cek naon cek nu beulah kulon teh awas eta aya anjing edan di kulon ge geus ngegel jelema cenah kitu wah pasti bapak bakal cungos da sieun anjing edan tapi lagi ku Gusti Allah Pak ya Allah sing sajal majal manu teu iman sing sajal manu ngantunkeun kewajiban sing sajal manu teu salat ya Allah tuh pi tempateunana jurang api neraka da teu sieun atuh sanajan teu salake kajenting kaisukan asal maya kene ieu lah
Ya Allah, Pak, di mana rasa kasihan aku Gusti? Mana dina wangi ieu ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngucurkeun Gusti Allah taufik sing hidayah ka urang sadaya sehingga urang sadaya resep midamal amal anu sae tumut ka Gusti Nu Maha Suci. Amin kitu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Tah iya Pak tandaning jalmi anu bener iman. Iya ciri-ciri jalma iman abakal diangkeun ku Allah. Jadi jalmi diangkeun ku Allah sebagai abdi na Allah lamun iya jalmi anu iman. Lajeng nu kaduana di mana dibacakeun ayat-ayatna. Ayat-ayat tanda-tanda keagungan jeung kebesaranna Allah. Ayat tanda teh anu tersirat, aya nu tersurat. Unu tersurat tah Al-Qur'an. Nya, Al-Qur'an tersurat eta Al-Qur'an disebatna ayat-ayat anu tersurat. Al-Qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an. Ya Allah, Pak ieu tambah-tambah keimananana. Tambah-tambah kaisina, tambah-tambah kasieuna ku Gusti Nu Maha Suci. Lamun dibacakeun ayat-ayat Nu Maha Suci. Tapi da urang mah di mana dibacakeun karek meureun anu rada laon lemes wantena, karek meureun urang nya alus. Ari nu palebah rebek goreng baljeng dikana sapekerkeun, he eta sadi nu keur ngaji Quran. Sora jiga kaleng rabi dikana sapekerkeun kanyerakeun-nyerakeun nya. Allahu Akbar. Ulah ngadangu kana suarana Pak tapi urang tinggal kana naon anu diangosna. Al-Qur'an anu mulia ya Allah. Maka lamun ayeuna dibacakeun ayat-ayat suci pe ieu hatena patambah-tambah kaimananana kayakinanana leres Gusti teh nu maha agung. Gusti teh nu maha suci, Gusti teh anu maha kawasa nuasa ieu alam dunya sadayana kagungan Gusti. Da urang mah manusia tada daya taya upaya gitu ibu ya Allah. Mana pasrahkeun diri ka Gusti ieu nandakeun jalma anu iman. Mana ya Allah lamun diemut-emut Pak. Dina merenungna Sayyidina Ali leres Bu. Eta Sayyidina Ali nuju merenung Gusti hirup teh berat geuning. Lamun usul mah tiasa usul keur baheula teh kami teh cenah jadi kleutak bae. Ya Allah Bu, eta sampai kitu naon sabana berat. Ari ku Gusti Allah mah teu sieun. Sanajan diancam ku Allah ku jurang api neraka. Sanajan disiksa cek ku Allah, jalma-jalma nu teu ngalaksanakeun kana parentah Allah, tapi dah hate urang teu keung teu sieun pahadin sarana. Sugan aya gemeter. Kadang-kadang ngantunkeun salat urang mah damang we. Asa teu ngarasa kewajiban maka dina dinten ieu dina menit ieu dina naon waktos ayeuna mah ku ngaya peringatan Isra Mi'raj teh sing aya buktosna sing aya asarna naon tapakna urang sing pinuh ku keimanan ka Allah jeung ku katakwaan ka Allah. Ulah sehingga urang teh wantun ngantunkeun kana kewajiban urang. Sabab da urang hirup teh di dunya mah moal lami. Aya nu kira-kira na bade lami di dieu. Moal aya. Cek paripaos, cek paripos, cek sepuh, duka bahasa naon aya cek sepuh teh hirup manusia teh jang kasep geulis, hirup urang di dunya teh saancul lele. Di desa ancul lele teh saancul gurame. Saancul gura? Hah, kebener atuh. Saancul lele di sim kuring ge. Dan kuring mah biasana sok nyebutkeun gurame, ari gurame lah dilila teuing Pak, moal aya kitunya. Mana nganu kurang teh nganu ya Allah, nganu kur saancul lele baratas nyata, hirup urang teh nganu kur sakedapa. Coba lamun dibandingkeun ayeuna Pak di dunia mah 1000 tahun di akhirat sadinten, lamun urang ayeuna 1000 tahun umurna teu Pak. 100 tahun umpama urang dibere umur 100 tahun, lamun di akhirat sabaraha jameun. Kantul kalkulasikeun we lah eta. Sok ke dirompok ngalotret. 1000 tahun di akhiratnya. Oke sadinten di akhirat mun di dunya sanaon 1000 tahun. Lamun urang ayeuna sabaraha 100 tahun umpama di akhirat sabaraha jaman Pak.
Sabaraha zaman urang hirup mana ya Allah bener-bener ieu urap-urang hirup urang teh ngan ukur sabatesaan culele. Mana ulah mokahan mana dina ieu naon waktos jadikeun kesempatan emas pikeun urang. Sabab belum tentu bapak ibu urang teh dongkap deui kana sasih Rajab nya. Belum tentu urang teh. Da Allah nu nangtoskeun mah ngan meureun sadayana ge lamun ditaros ku sim kuring hiji ibu bapak bararudak hoyong panjang umur tah hoyong pondok umur. Kira-kirana pasti waleranana hoyong panjang ibu hoyong panjang umur tah hoyong pendek umur. Hoyong panjang. Bapak-bapak hoyong panjang tah hoyong pendek. Hoyong panjang. Mudah-mudahan diijabahnya banyak doa urang dipanjangkeun umur. Batur di pajaban geus paeh kabeh, terus dinaon di Mekar Mulya geus paeh sakabeh, kari urang we saurang, sabab urang dijabah doana, kari urang we sorangan, wios henteu. Ari kitu mah sieun meureunnya urang teh. Gusti pancok aya geuningnya doa Allahumma tawil umurona parbah dijabah ku Allah panjang umurna. Batur tos maraot sadayana. Yo diheuleut manaot sadaya kari urang bae. Ka ditu ka desa manaot sadatos tu aya kari urang bae sorangan culang-cilung. Allahu akbar urang dipanjangkeun umur. Keung meureunnya Pak upami kitu ge. Ah biasa we atuh kumaha cek ku si Allah nya nya urang mah. Nu penting urang tiasa naon? Ibadah ka Allah. Tiasa urang ngabdi ka Allah. Mana kahiji urang lamun hoyong ku Allah diangkeun lamun tos diangkeun ku Allah jadi jalma bagja Pak. Sanajan rek diasupkeun kana neraka cek pariposna Pak lamun Allah tos ngangkeun abdi da moal panas. Neraka nu sakitu panasna Pak moal karaos panas lamun Allah tos ngangkeun ka urang sebagai abdina. Moal. Nabi Ibrahim contohna. Contoh saha Nabi Idris alaihi salam. Jalan-jalan di neraka Pak. Tapi juga teu aya haneut-haneut teu aya. Biasa bae. Naon sababna dijantenkeun abdina Allah. Mana lamun cenah ge urang hoyong bagja lamun urang hoyong salamet, hoyong diangkeun ku Gusti sebagai abdina, sok urang teh sing iman. Sing rasa sieun ku Gusti Allah. Mana kesempatan ieu wengi Pak. Wengi anu istimewa. Sasih anu mulia ya Allah sok ieu teh Pak lamun urang ningal kana padilahna ieu sasih Masya Allah Pak anu kalintang pisan hebatna ieu sasih Pak hadirin sasih Rajab pikeun ngalebur kana dosa-dosa urang. Naon atuh maksudna geura urang minta ka Allah hampura pikeun istighfar urang ka Allah. Sabab da urang mah namina ge naon Bu Pak manu leres urang manusia kahade bising mamaan ibunya nyu ari katinggalin sama urang teh manusia mudah-mudahan ya Allah urang teh bener manusia. Bu Bapak ari manusia mah emut dina keterangan al insanu mahalul khoto wanisan ari manusia mah tempatna lepat tempatna hilap leres gitu. Aya bapak-bapak di dia ibu-ibu anu teu lepat tara aya ibu-ibu anu sok hilap Bu dan namina ge urang mah manusia tempatna nyebunya tempatna hilap lamun urang kumaha ibu dosa ka Allah geus poho ka Allah tempatna kasalahan lamun salah eta teh dosa lamun dosa ibu eta bapak bakal ngajaga bakal nutupan kana pintu sorga bakal ngabukakeun kana jurang api neraka. Mana ieu sasi pahadin sadana dipilih ku Allah pikeun naon? Pikeun ngalebur dosa. Mana sok seueurkeun istighfar. Seueurkeun urang tobat ka Allah. Sabab dosa moal tiasa hapus tanpa tobat. Dosa aya dosa alit umpama sageung kacang dosana umpama. Lamun ku urang teu ditobatan Pak Ibu eta dosa aya keneh. Pan kuring teh sok salat, pan kuring teh jalma anu iman, pan kuring teh sok maca Quran. Pan kuring teh sok berjamaah, pan kuring teh sok tolabul ilmi. Lamun eta dosa urang bidamel tapi teu ditobatan, tetep eta dosa aya.
Sabab jang ngalebur dosa eta teh kunaon? Ku tobat. Mana cek ahli marifat mah wagsilu dunubakum wagsilu gerak karumbah dunubakum dosa-dosa urang sadayana bitaubati ku maulakum ku tobat ka pangeran anjeun kitu Pak. Sabab lamun teu tobat eta dosa sana cek paripasa miskola daroh eta naon dosa teh bakal aya moal bisa dihapus samun tanpa ku tobat. Mana Allah ngagagereh dina Al-Qur'an ayuhal mukminun wahai jalma-jalma anu iman tubu geura tobat aranjeun sadayana taubatan nasuha kalayan tobat anu seleres-seleresna tobat kitu nya panya. Lain jalma kafir Bu bapak anu diparentah tobat teh sanes. Tapi jalma-jalma anu mukmin anu percaya ka Allah naon sababna emut da urang mah manusia. Ari manusia mah tempatna hilap mana lamun ibu rek rasa rumasa rek teu rumasa ge da urang mah ngaranna manusia. Lamun ibu rasa rumasa bapak rasa rumasa gede dosa gede kasalahan gerak tobat ka Allah. Lamun cenah kuring mah dosa naon atuh. Raraosan teh abdi mah teu gaduh dosa. Pak eta jalmi pang ageng-agengna dosa. Pang ageng-agengna dosa Pak. Naudzubillah. Mana rasakeun ku diri urang nyalira kun ingda nafsi sarunas kun kudu bukti ingda nafsi mungguh diri urang ulah cek saha cek batu da cek batu mah tak nyerieun. Nya leres teu? Sok lamun ku batur umpama ayeuna Pak Ketib nu terangna Pak Ketib. Pak Ketib ari Pak Ketib teh gede dosana. Kira-kirana enak moal. Moal enak Pak. Neraka Pak Ketib. Moal enak. Maksudna di dieu mah sok mungguh diri urang masing-masing kun ingda nafsi cek diri urang. Duh Gusti abdi teh seueur dosa, seueur kalapatan, seueur kasalahan. Ieu dosa abdi lamun rek ditimbang ku gunung moal kag timbang. Lamun rek dikumbaku sagara moal kakumba saking kuseurna dosa kajaba lungsuranana hampura Gusti nu Maha Suci kitu Pak. Mana so urang teh kumaha istighfar ka Allah pentah hampura ka Allah sabab ieu sasipikeun ngalebur dosa nya. Kumaha atuh cenah ge tadi carana tobat. Nah salat lain tobat lain ari salat mah lain tobat ieu. Puasa lain eta mah lain tobat. Ari tobat mah kumaha cara tobat teh? Kahiji ngarasa hanjakal ngarasa sedih. Umpama contoh alit tos ngomongkeun eta teh dosa. Tah urang teh Pak lamun ayeuna tobat contoh ieu mah maksud dari manusia mah lamun cenah dosana jeung Allah jeung manusia itu benten. Ieu mah contona anu supados kahartos ku urang. Tos ngomongkeun. Tah Pak lamun ayeuna tos ngomongkeun hoyong tobat, urang kedah ngarasa naon ngarasa sedih, hanjakal. Hanjakal teuing urang teh tos ngomongkeun ya Allah. Hanjakal teuing. Tuluy lamun geus ngarasa hanjakal ngajam Gusti abdi teh moal deui-deui ngomongkeun. Eta ngamina tobat. Kan geuning dina naonna dina syarat anu parantos kamasyhur disebatna soheh. Ari syarat tobat eta aya 5 hiji nalangsa ketir dina ati 2 ngajam moal arek balik deui kitu pan dina syaratna tobat. Ta eta tabatna tobat. Jadi sehingga ieu ngarasa naon ngarasa hanjakal. Perbuatan urang naon anu dilakukeun ngarasa hanjakal Gusti abdi teh moal deui-deui. Kera namina tobat ka Allah. Ari salat eta mah pembuktian nandakeun jalma anu bertobat ka Allah siap pikeun nampi kana parentahna Allah. Salat, puasa, zakat, tuluy kumaha, tolabul ilmi, baca Quran, maos tasbih eta mah naon? Penjabaranana jalmi anu tos tobat.
Naon sababna cek tadi moal deui-deui ngalaksanakeun kana naon anu dipahing ku Allah, anu dicare ku Allah. Taya tobat Pak. Maka lamun geus kitu timbulkeun rasa nalangsa, ngarasa sedih dina hati urang, ngarasa ketiri sieun teuing Gusti teu ngahampura. Bari jeung urang teh teras kumaha Ibu ngalok ka Gusti beurang jeung peuting istighfar. Osok urang istighfar sok sabara ribu ari sawengi sadinten sawengi kenging 10.000. Waduh paling ge cenah sakali nyebunya. Sakali mah beureun padu Noel bae. Ayeuna Pak dina naon dina aturan minim ieu sasi Rajab 70 wangsulan eta teh paling minim. Syukur lamun kenging 10.000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kedah. Mana kon seueurkeun istighfar ieu teh jang naon, jang ngaleburkeun dosa urang sabab lamun teu dilebur eta dosa bakal kacandak Ibu. Atung kena kumaha eta dosa? Kaepan aya eta ngan di akhirat aya hisaban. Engke Bapak Ibu teh urang termasuk simkuring engke teh di ditu teh aya bukuna Pak. Yuh amal kaseana tret kasayanana salatna puasana zakatna munggah hajina tolabul ilmina baca Qur'ana tasbihanana sholawatanana sadayana dilaksanakeun amal kasayan tret di jumlah sekian kaawonanana Pak disebutkeun dosa lamun aya set kete dietang jumlah sabaraha kete pan aya naon aya mijan timbangan ditimbang Pak amal urang teh. Ya Allah, Ibu Bapak, sugana urang hirup di dunia teh padu hirup bae. Ieu teh bakal aya balitunganana hirup urang. Mana ti dieu Pak gerak kumbah dosa urang teh ku tobat ka Allah. Gerak geus kitu Pak hadirin sadana lamun geus naon geus timbulkeun rasa nalangsa rasa tobat ka Gusti Nu Maha Suci, pasti anu bakal timbul nu kaduana gerak kumbah rarai urang teh bimai ainakum ku cai panon urang. Gerak kumbah rarai urang. Osok urang ngumbah rarai kunaon ku cai eta mah dohir urang mah batin Pak nu ayeuna mah jadi kudu ku batin kunaon batina ngarasa ngangres ngarasa nalangsa hadirin sadana geura cerik nyeng cerikan naon nyeng cerikan dosa osok nyeng cerikan dosa ari urang mah pinter nage nyeng cerikan duit. Wo jika nanti meureun osok yang cerikan duit budak minta jajan geus teu maon ek ngajual anu teu aya ngajual anu karek pada duit sedih heula aing teh kudu kumaha atuh hirup teh nyetek cemprek nyecai ceblak bae bego we eta teh kitu nya punya eta mana sih Bu hadirin sadana geus da eta mah aturan Gusti Allah yakin hirup di dunia mah ayeuna susah engke teh bungah lamun bungah aya susah ulah dipikiran eta mah nu pikiran anu ngajadikeun beban dina urang mah sieun teuing kalakuan urang anu teu parok sareng hukum Allah dibendon ku Gusti Allah. Ibu kitu kedahna teh sok jeung cerikan manaon jeung cerikan dosa nya ari nasib mah ulah sok diceung-cerikan ulah cerik pan kitu nya rasa heuh ari urang mah cerik terus di mana susah karek cerik Ibu hadirin sadana. Ari urang tas migawe kana dosa mah Ibu hadirin sadana kalah ka ngarasa bungah Ibu urang mah lamun tas migawe dosa. Osok bungah tante. Bungah Pak hadirin sadana sok Ibu Bapak. Ibu tas ngomongkeun eta Pak hajinya sapanjang ayeuna tas si haji masyaallah daudzubillah koret mak kacida. Tas ngomongkeun kitu Pak. Kolebat bepa hajina lewat kadinya urang teh alhamdulillah urang geus eureun ngomongkeunna syukuran eta cek urang teh alhamdulillah Gusti bungah pedah teu kadengieun ku Pak hajina lamun kadengieun awas Pak haji pasti ngasah bedo pan kitu eta teh lereseu urang mah ya Allah teu kapanggih ku batur ku manusia Pak tos midamal kawanan ya Allah hate urang ngarasa bungah sabab teu kanaonan teu kapendak teu kabongkar kabohongan urang tapi engke di Allah di payunan Allah ya Allah urang mal tiasa mungkir Pak mana sing ngarasa hanjakal sok gerak kumbah ieu naon panarari urang ku sabab narasa nalangsa sabab ieu teh sangat berharga Pak ieu cai panon nya
Lamun ayeuna ibu nyengcerikan duit nyengcerikan nasib apa eta naon teh cai panon teh teu berguna tapi lamun urang nyengcerikan kana dosa nyengcerikan kana kasalahan urang Gusti ditek ieu menit ieu abdi tobat ka Gusti abdi teh moal deui Gusti ngalaksanakeun kana kawanan abdi teh tobat abdi rek salat abdi teh rek zakat abdi rek puasa abdi teh rek thalabul ilmi abdi teh rek ngalaksanakeun kasihan Gusti dina teu ieu menit ieu abdi tobat ka Gusti bakal timbul Pak engke teh naon cai panon tah iya Pak cai panon anu sangat berharga Masya Allah Pak engke dina dintenan kiamah Pak ibu hadirin sadayana umatna Kangjeng Nabi bakal diudang-udang ku seuneu api neraka ya Allah naudzubillah dina dintenan kayaknya bakal yakhruju minaz jahannam bakal keluar ti neraka jahanam Pak seuneu anu umpal-umpalan saageng gunung gunung duka gunung na gunung mana ngan biasana misilna sok gunung Uhud Pak ayana di mana di itu di daerah seberang di Arab gunung Uhud Bapak Ibu terang gunung Uhud tah henteu piraku Pak gunung Uhud terang leres terang sami si kurim nu teu terang nu aya bae ayeuna Pak gunung Ciremay oh eta gunung Ciremay sok itu agungna Pak eta seuneu ngagulung Pak hadirin sana saageng gunung ngaguruh Pak hadirin sana ya Allah di antawis data malaikat Jibril malaikat Ijrail sareng Kangjeng Nabi Pak hadirin sarena di antawisna aya nu nyaur wahai Muhammad eta seuneu kaluar ti neraka jahanam rek ka mana eta rek ngudag-ngudag umatna rek ngaduruk rek kabakar umatna Kangjeng Nabi tiba-tiba kana maka dangun ku Kangjeng Nabi singkil Pak tandang dihadang eta naon eta seuneu anu kurang naon nu ngudag rek ka naon umatna Kangjeng Nabi pan ayahnya dina siiranananya panya para santri meda sok dinaonkeun teh lumpat sakabeh jalma diudag-udag neraka taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunya eta api Pak maka api neraka jahanam teh di dunia mah Pak teu aya bandinganana eta seunang di neraka sabab anu aya Pak anu aya di urang ayana di alam dunia eta mah kurdu khonun hasebna dina nalika ieu Nabi Adam diturunkeun ka alam dunia dipaparinan seuneu ku Allah min tamrotin sageung siki korma dicoba heula ieu kuateun moal ieu Nabi Adam dialungkeun kana gunung kabakaran saageng naon Pak hancur eta gunung anu saageng-agengna saageng siki korma seuneu ti neraka dialungkeun kana naon kana gunung hancur kabakaran saking ku panas-panas uihkeun deui kana naon kana neraka dikeueum kenging 70 wanglungan dikumbah alungkeun deui kana gunungna hancur masih keneh wah ieu Nabi Adam moal kuateun seuneuna panas nu akhirna Allah nyimpen keagungan sareng kabesaranna asepna wungkul dina kayu dina batu mana keur baheula mah sok aya naon geuning aya sepuh kapungkur apal batu nu ditekerkeun teker eta Gusti Allah nyimpen keagungan sareng kawasana eta mah ngan ukur naon Pak ngan ukur hasepna doang eta mah wah di akhirat wallahu alam sabaraha puluh derajat Pak Masya Allah mudah Kangjeng Nabi singkil tapi ya Allah tidinya eta Kangjeng Nabi dina ieu riwayat teu tiasa nahan kana eta sunu anu umpal-umpalan keur ngudag teu tiasa nahan. Nu akhirna kumaha ngagero ka malaikat Jibril cek sacek Kangjeng Nabi teh ieu seuneu geus teu katahan ku kami kudu kumaha tiba-tiba eta malaikat Jibril enggal nepangan ka Kangjeng Nabi nyandak hiji wadah Pak nyandak hiji wadah dina eta wadah teh Masya Allah Pak hadirin sarana geus lamun cenah ge ayeuna mah disebatkeunana naon ieu na gelas meureun nyandak eta naon ngiprit malaikat Jibril kana naon ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah ya Nabi Allah mangga ieu naon ieu teh cai atuh kedah kumaha
gerak kepretkeun. Lamun dikepretkeun eta seuneu Pak anu sakitu umpal-umpalanana dibanjurkeun kana eta seuneu ngadadak rep naon parem saparaha harita. Maka ieu cai anu kalintang pisan naonna mukjizatna kalintang pisan istimewana ngajadikeun leueuteun pikeun sadaya manusa. Mana lamun cenah keur haus oge sok ngaleueut mangga ngalaleueut heula. Alhamdulillah. Eta tos dikepretkeun mah Pak ya Allah eta seuneu anu sakitu ageng ngagulung saageng naon saageng gunung parem. Tos parem kitu teh tumaros eta Kangjeng Nabi, ya Jabroil wahai Jabroil. Nah geuning ieu teh cai-cai naon geuning kami maka karamanggihan. Geuning ieu cai teh cai geuning hebat-hebat teuing. Cek saha cek Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril teh ya Rasulullah wahai Muhammad ieu teh dumu min ummatika ieu teh cai panona umat anjeun. Ya Allah Pak si horeng si mana horeng eta cai anu aya dina wadah teh anu diasongkeun ka Kang Jami pikeun mareman seuneu api neraka si horeng teh cai panon umatna Kangjeng Nabi. Nu mana eta umat Kangjeng Nabi Pak anu ngaraos Inggris anu ngaraos sieun anu ngaraos gimir ku Gusti Nu Maha Suci ngarasa dirina loba kasalahan nu akhirna dina waktos wengi batur mah keur naon keur karulam tengah peuting jumplang jempling manuhun kayang agung nana kanu maha kawasa rasa rumasa loba dosa celak beb cai panona osok urang kitu. Tos nyumbang urang tatacan. Wah tacan punya Masya Allah. Cik atuh urang ge kemah nyumbangnya. Sabab urang teh termasuk umatna Kangjeng Nabi. Nah geuning ieu teh umat kami geuning ieu cai panonna geuning di wadahan kami. Cek malaikat Jibril teh diperintah ku Gusti Nu Maha Suci di mana aya umatna Kangjeng Nabi umat anjeun keur nangis ngarasa isin ngarasa sieun ku Gusti tandean. Maka lamun keur naon teh Pak keur celak lain keur mikiran naon keur nyengjerikan duit lain teu ditandean ieu eta mah keur loba ngarasa loba dosa Gusti abdi teh seueur dosa celak ditandean ku malaikat Jibril. Engke dina poenan kiamah eta cai bakal butuh. Ternyata Pak hadirin sadayana eta cai anu sangat istimewa. Dinaonkeun diawurkeun disiramkeun kana sono anu sakitu untab-untabanana sageng gunung ngadadak rep. Mana kitu urang oge sok patung. Nya, patung. Kedah eta teh nya. Ame engke bakal jadi saksi Pak cai panon nya. Masya Allah wehan deui. Mangka ieu panjang keneh lalakonna Pak. Tak can dugi hoyong jadi abdina Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lamun urang hoyong jadina abdi dacan ka dituna. Mangka ieu tos 10:30 langkung Pak. Tadi ngawitan tabu salapan. Kira-kirana ieu hoyong dugi ka tabu sabaraha Bu Pak? Entos bae nya Pak nya. Kayak kanggo taun nu payun sugan panjang umur. Ya Allah. Sakadik deui lah. Adik deui. Jadi ieu umatna Kangjeng Nabi lamun nangis yang cerikan dosa ya Allah sangat berharga. Mana kitu hadirin sadana urang sok ieu sasi anu pinuh ku naon Bu? Pinuh ku hampunan Allah. Lamun urang minta, ai teu minta mah daya Allah. Kan memang di antawisna aya anu teu dipenta oge Allah bakal ngahampura. Nya. Geuning dina salat sok disebatkeun ku urang nyebunya. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah mah pilih hampura minta hampura wa'fu anni. Jadi ku kagaguan jeung kawasana ku welasna asih Allah bakal ngahampura.
Tapi urang mah kudu aya naon tarekah euy syariat. Sok ieu lisan urang kumaha panjatkeun ka Allah, agungkeun Allah ku hate urang. Pinta urang rasa rumasa urang mah loba kasalahan. Lamun rasa rumasa, ari teu rasa rumasa teu langkung eta mah. Kitu tah. Mana kesimpulanana lamun urang hoyong janten diangkeun ku Allah sebagai abdina kedah iman. Iman anu leres di mana ditutur nami Allah hati urang gemeter. Di mana dibacakeun tambah-tambah keyakinanana, tambah-tambah keimananana. Insya Allah. Ulah singga ngaguguyonkeun nya. Kadang-kadang Pak, ya Allah. Anu sering kaguguyonkeun ayat-ayat Allah di mana imam. Nu lobana imam Pak. Di mana eta imam teh lohor maca teh kulhu, magrib kadanguna komo eta mah kulhu, isya deui kulhu, subuh deui kulhu. Cek urang teh komentar pan, wah imam teh kabecus teh kulhu bae. Tah eta berarti nyepelekeun namina nya. Al-Qur'an ulah disepelekeun. Mana lamun urang ningal tina padilahna eta al-ikhlas masyaallah Pak. Minim-minim dina satur naon satu salat satu kalimah kedah aya al-ikhlasan. Ulah disepelekeun. Itu sangat-sangat padilahna anu kalintang pisan berhargana. Itu suratul Ikhlas. Nya. Mana Al-Qur'an ulah dinaonkeun, ulah disepelekeun. Mana di mana diagungkeun, di mana dibaca ayat-ayat Allah sing tambih-tambih keimanan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Karek Pak. Ulaika ari tu jalma-jalma anu tadi mana ditutur nami Allah, hatena gemeter di mana dibacakeun ayat-ayatna tambah-tambah kaimanana. Nyata eta jalma teh anu bener imanna. Mudah-mudahan ya Allah urang sadayana dinaunkeun, dikuatkeun iman urang sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Nembe hiji syaratna hayong jadi abdi Allah teu acan dugi kana naonna mi'rajna. Isra mi'rajna teu acan. Ieu mah kakarek nyebat Allah ngangkeun ka Kangjeng Nabi sebagai abdina Allah. Maka lamun urang hoyong diangkeun abdina Allah hiji heula engke sugan panjang iswa sasarengan engke aya syaratna deui. Hiji ayeuna mah iman heula. Mudah-mudahan ya Allah wengi ieu wengian anu liungsuran rahmat sinan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana kumargi parantos wengi ieu teh tadi tabu salapan ngawitan nyapanya ayeuna tos 11 kirang seperapat janten tos wengi teuing. Masih keneh perjuangan urang masih keneh seueur. Biasana lamun wengi teuing subuhna sok kalewat. Jantan atuh cisim kuring cekap sakitu atuh kanggo silaturahim sim kuring dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan ageng harapan ya Allah naon anu didugikeun ku sim kuring aya manfaatna khusus atuh kanggo sim kuring ungna kanggo wargi sadayana. Nedah hapunten anu sageng-agengna tangtosna cumarios sim kuring henteu sapagodos sareng manah wargi sadayana dina nyampeing hukum lepat kabodohan sim kuring ararasna hakikat Allah Subhanahu wa taala. Mugi ya Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat magfirah ka urang sarana di paparinan yuswa panjang sehat wal afiat. Amin. Di papainan rezeki anu seueur, anu halal, anu barokah. Amin. Kabingung kasusah mudah-mudahan dihilangkeun. Permasalahan anu sulit mugia digampilkeun. Putra putri urang jantenkeun putra putri anu soleh soleha, anu udur mudah-mudahan enggal didamangkeun. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.